warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bidzikrihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala nabi man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolal kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah la yanqusu min asamihim syai'an. Wa qala al ulama al alim tabibudin wa dirham dabudin Faida jaro tobib ada ila nafsihi pamata yudawi gueroh. Para masyaihil kiram, para ajengan, para kiai, para ustad, para mu'alimin, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, tekakantun, para aparat, para bapak, oge para pemuda, hadirin sidang panguping anu mulia anu kusim kuring dipihormat, sabada tisim kuring nyanggakeun tahiyatul muslimin anu bernama silaturahmi kalayan diiringi ku maos bismillah sareng alhamdulillah. Shalawat miwasalam anu utami pamuga sidilimpahkeun ka junjunan alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, shalawat miwasalam anu utami pamuga sing dilimpahkeun ka sahabat-sahabatna, ka tabi'in-tabi'ina, umumna ka sagenep jalma Islam anu nyekel deleg kana agama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Dipayun tisim kuring ngahaturkeun nuhun laksa keti alhamdulillah kagersana al mukarrom anu mingpin kana pengaosan strip miring protokol dina sebahagian guru urang sadaya di dieu kutina anjeunna peratos masihan waktos kanggo sim kuring nyaritakeun sapatah dua patah bag-bagan agama nu patali kana ieu riungan teu sakedik tisim kuring ngahaturkeun nuhun ka mantenna. Nu kadua tisim kuring ngahaturkeun nuhun ka para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustad, para mu'alimin, tokoh masyarakat, sesepuh kampung
nu sami hadir dina mahfilah anu mulya dina raraga takdim wa takrim mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai ngupingkeun nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, pitutur-pitutur, fatwa-fatwa, pituah-pituah, papatah-papatah, ujangan-ujangan anu insyaallah kusim kuring bakal diuraykeun mungkin dipungkur sakedik sinaran seueurna kumaha kersaning ti nu maha suci teu sakedik disim kuring ngahaturkeun nuhun ka marantena. Mugi-mugi para ajengan, para kiai, guru urang sadaya nu masih keneh araya muga-muga sing diparanjangkeun umurna amin, tambah ilmu anu manfaat amin, ulah waka dimaotkeun kitu nya upama teu acan aya gentosna nu sanesna amin ya Allah ya robbal. Nu katilu disim kuring ngahaturkeun nuhun ka para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu aranjeunana bekerja keras mencari dana untuk mewujudkan perayaan ini. Alhamdulillah ngawujud dina peuting ieu sehingga sim kuring diundang ka daerah Cibogo Kidul. Alhamdulillah sim kuring tiasa ka dieu kalayan irodah jeung inayah dinu suci teu sakedik disim kuring ngahaturkeun nuhun ka marantena. Anu kaopat disim kuring ngahaturkeun nuhun ka para aparat setempat tingkat RT, tingkat RW, kadus, kepala desa, sanajan bari Bapak Lurah tacan katingali cekap diwakilan ku Pak RT sareng Pak RW teu sakedik disim kuring ngahaturkeun nuhun ka marantena. Mugi-mugi ya Allah ya Robbi ku kagungan Nabi ku kabarokahan ieu riungan urang sararea ku Allah kahiji sing diparanjangkeun umur di jero taat ka Allah amin. Sakabeh pamaksudan nu hade muga ku Allah sing dikabul, tambah ilmu jeung amal anu soleh, kukuh pengkuh nyicingan dina agama hak sunnah wal jamaah, sing diharapura dosa nu gede nu leutik nu karasa jeung teu karasana, cunduk waktu ningang mangsa maraot urang sararea, muga-muga urang Allah sing dimaraotkeun husnul khotimah. Ringkesna muga-muga urang Allah sing dibahagiakeun dunya wal akhirat. Ari bahagia dunia jeung akhirat beda. Bahagia dunia beda, lain bahagia akhirat. Bahagia akhirat beda, lain bahagia dunia. Ieu teh nu pangna dihijikeun teh supaya di dunia hirup urang senang, balik ka akhirat salah hayang sarerea kan tenang. Panna tapi kawayah kiewari molotot kene rame kene itu unggal peuting rame kieu henteu nya ukur ayeuna bener teu teh teh ora liat teu aya sanes hayang bahagia dunia jeung nu kumaha ari bahagia dunia nu kieu awas kupingkeun pangajian sim kuring moal lila ngajina sebab ayeuna beres ti dieu arek ka Gunung Putri nya lamun cenah dikira-kirakeun sim kuring tadi uih ti Mekah upama beurang askeuna moal ka dieu ngan peuting jam 2 datang teh jam 2 tinggal subuh tuh sare nya beres subuh lepas subuh sare we blok sare ngabalowok eta hees datang geus 3 peuting teu hees kuat ngabalowok ibu eta hees tepi ka jam 1 kakara jingheur balawak deui daang di Turki mah teu meungih kejo menang 3 poe teu daharan ampun da orang Turki mah nyaturan teh endog kentang tomat nyatu cenah eta nu kitu mah nyatu urang mah nya tah ku 3 poe di Turki teu mangih sanget
Awalan sadere nya kitu tah ta alhamdulillah nya sim kuring biasa ka dieu bongan ugi tadi sim kuring teh dongapna ka dieu nya bae sararea muga-muga ieu nu hadir ibu-ibu bapak-bapak aparatna masyarakatna pemudana pemudina kabeh sing bisa ka Mekah amin. Mudah-mudahan nya si dijabah ku Allah kuring anyar keneh lain anyar keneh kakarak cret balik ke Mekah cek ulama sok ijabah doa nya nemawi ibu lamun aya jalmi uwi teh Mekah dongkapan minta doa nak sok diijabah tai nama teu kudu dipentak arek didoakeun sararea mudah-mudahan sing bari ka Mekah amin. Hayang ka Mekah sok rek dibere aurot wirid anu supaya bisa ka Mekah sararea. Hayang kuring ge alhamdulillah bisa ka Mekah teh wiridna eta sakabeh jalma nu datang ka imah meta wiridan hayang bisa ka Mekah dibere wiridna eta alhamdulillah ka Mekah ngan aya hiji-hiji nu teu ngapekah memang eta mah eueuh nasibna kudu ka Mekah meureun tapi galib kabeh ka Mekah. Ngalamun ibu-ibu datang ka simkuring ka imah ka ditu hayang menta wiridan ka Mekah da moal dibere lamun teu mawa hayang bodas mah kudu make hayang bodas nyaho hayang bodas nyaho teu hayang bodas lain mah tuh make hayang bodas rek digaurkeun kok asal dae ke wiridanana. Lamun urang hayang ka Mekah kira-kira jam 3 hudang peuting osok hudang netara nu bener tara hudang aya hudang kacai kiih deui geus kiih sare deui hudang bala sadere hudang ari naon ya hudang berangkat kacai mun boga adusanun adus heula teu boga adusanun atuh moal mandi wudu beres wudu hek kapanggeng make mukena nu bersih lamun istri sinjang nu bersih lamun pameget pokok nu bersih salat 2 rakaat awal sabada Fatihah maca kul ya timun teu kul ya ayyuhal kafirun timun teu timun maca kul ya rakaat awal rakaat kedua sabada maca Fatihah maca kulhu rakaat kedua nya kade tegetkeun rakaat awal maca naon kul ya bada Fatihah rakaat kedua kulhu bada Fatihah nah beres we uluk salam nya ngaos sholawat nariyah 11 salat nariyah 11 bacana kieu a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima kakara kowe Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman timo alhamdulillah timo sholawat nariyah 11 ye jampe hayang ke Mekah tos maca sholawat nariyah 11 ibu-ibu baca istighfar 27 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub timo 27 sabar cenah Bu 27 sholawat nariyah 11
istighfar 27. Beres ngaos istighfar 27, kuluyur ka dapur cokot awi sarwas belah opat raut sing bagus tungtungna cungcungkeun beres talian ku karet sok didinya rek wiri deui rek sare deui heug teu naon-naon syarat ulah katinggalieun salat subuh dur subuh kacai deui mun tas sare teras wudu deui salat berjamaah. Maaf lamun lalaki mun awewe teu kudu berjamaah cicing we dipangkeng salatna sorangan. Beres salat berjamaah kira-kira jam 6 si awi nu tadi bawa ka sawah patokkeun di sawah 4 juruanana tah hek sawahna jual pake ka Mekah. Atuh aya ka Mekah mah jual sawah. Sok model ya maya kapeka teu ngajual sawar bisa timan wirid-wirid kitu-kitu wae mah komo acan panajengan kuring geus teh boga sawahna ge kebon patok kebon ieu tah patok tah jual tah nu saya pake kapeka jual tah ka masjid tah jual tah jual cenah ajengan pan abdi mah cenah kebon lagi geus teu boga geus dijual ka batur imah patok jual pake ka Mekah duitna ari cenah ke balik ka imah balik ti Mekah ka mana teu ka imah masjid gede kene hares di masjid kera gampang salat berjamaah betul ini arepung berjamaah masjid sakitu alusna sakieu megahna mudah-mudahan ieu masjid si jadi masjid anu berkah amin sing loba jamaahna amin. Rek saha deui nu ngosianana iwati urang dia betul tah ieu pala sadek menang nyeun urang masjid urang banda urang tanaga urang pikiran urang dia masjid urang arek saha nu ngosianana lamun lain urang kesian ku urang pala sadek nya tah ieu nya untung pala saderek boga harta boga tanaga dipake ngadamel masjid kacida untungna untung paling untung eta nya kitu geus kurang balik kana masalah asal ari nikmat dunya teh nu kumaha bagya dunya teh nu kumaha ieu keur bagya dunya wal akhirat bagya dunya teh ibu nu kieu panjang umur sehat walafiat loba duit hayang sarereanya adehnya nya jadi bagya dunia teh panjang umur sehat walafiat loba ai panjang umur hayang sarerea kan tenan ditareangan ku sarerea eta umur bari hayang panjang lamun cenah umur mung panjang kunaon aki-aki gering make diubaran keun eta cenah maot teh eta dalil hayang panjang umur komo nu ngora mah nya ai sehat walafiat hayang sarerea hayang sehat dulur eta tadi teangan ku sarerea sehat hayang sehat ngeunah hirup dibere sehat ku Allah modalna bisa ibadah ladang sehat bisa usaha ladang sehat bisa nanaon ge ladang sehat tah ibu-ibu sarerea di dieu kitu ladang sehat mun garering bisa moal ka dieu moal tah mending menta sehat ka pangeran nu katilu loba duit hayang loba duit hayang malah tepi kaneangan duit mah beda jeung nu sejen tepi ka hulu dijeun buntut dijeun hulu tika ewor cecekolan beuleut kos kaleci leho monyetan pingkeung bitis bonjol tak jebrak suku neangan duit bari duitna can puguh meunang tak ieu pala sadere neangan duit mah leres
tayana digemblengkeun panjang umur sehat walafiat loba eta disebutna bagya dunya mudah-mudahan sing kitu sarerea amin. Doa ge aya Allahumma tawil a'marona wa sohi ajsadana wa akfir amwalana mugi Gusti panjangkeun umurna jagjagkeun awakna lobakeun duitna eta doana osok ngadoa kitu tara oh paingan atuh ngadoa insyaallah ku ngadoa mah pala sadari ya mah aya ngadoa jelema teh hayang panjang umur lain kudu kalakah lumpat jam 4 make training anak jeung pamajikan dibawa ka jalan lulumpatan tambah jam 4 balik jam 8 teh salat subuh acan eta mah lain panjang umur doraka tapi kata salat pala sadere cek simkuring alus keneh nu kitu mah da make training katingali teu katingali orat da bujur kita katingali eta nu paling goreng mah keur mah teu salat make calana ge calana pendek sakieu ari awewena awewe ABG ya Allah ya Rabbi make calana pendek ai bujur gede bener tuh ping bodas sagede-gede tangkal caum ni logodor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un arek kamarana sia teh budak ceuk simkuring arek ka mana da imah di ngaliwat ka imah simkuring nangon teh ka jalan subhanallah teu dinya teh milik jang aing mah ya Allah ya Rabbi sia teh rek ka mana ngajawab Pak Haji senam pagi sehat ceuk simkuring sehat jantung sia sehat jantung aing ngageber meul bujur sia ya Allah ya Rabbi kade urang Cibogo ulah kos kitu pala saderek doraka ku ulama diberantas larangan agama larangan Allah larangan Rasul tah ieu pala saderek buah-buah gempa Cianjur lantaran loba doraka pamaksiatan ketika gempa di Cianjur lamun dikira-kirakeun di urang di dieu loba doraka ngahana-hanakeun kumaha lamun gempa datang ka Cibogo naudzubillahi min dzalik baheula gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, puting beliung di mana-mana. Ayeuna geus di Jawa Barat geus ngadeuketan urang, Sukabumi gempa, Cianjur gempa, Buah-buah Bogor gempa. Ulah di urang mah. Insyaallah katolak ku mauludan, saat mauludan di urang hantem-hanteman mauludan. Ayeuna geus tanggal 64 masih keneh mauludan keneh. Mudah-mudahan sing katolak di urang. Amin. Ulah aya gempa, ulah aya naon pala saderek. Senajan bari beunghar imah perdipang boga duit miliaran tapi ditempakeun ku Allah amru kabeh jadi malarat akhirna jelema naudzubillahi min ieu di antarana ayeuna palasan di mana-mana ge pamaksiatan malulu nu komo-komo ayeuna anu paling budal palasadek di antarana ayeuna mah naon tah disebutna ge pangribaan riba di antara bank kuriling di mana loba di urang bank kuriling haram doraka riba kadek pala sadere bisa datang gempa ka urang moal katahan di mana-mana geus datang siksa ti pangeran moal katahan teu sadetik-detik acan digebreukeun dunya ajur komo aya menitna komo aya jamna tah ieu nya nu pawe kade dulur ayeuna mah bang kuriling malah diganti ngaran bang emoh ulah doraka teu meunang riba bisi datang gempa di pangeran leres mudah-mudahan negara urang ya sing aman daerah urang sing aman amin nya tah kumaha ai bagya akhirat santepi ya teh kanu dimaksudnya bagya akhirat mah kieu ibu maut husnul khotimah dihampura dosa menang ridho Allah diasupkeun ka surga hayang mudah-mudahan urang segitu amin nya maut husnul khotimah
teh nya dihampura dosa menang ridho Allah asup kasur gak eta disebutna bagya akhirat. Oh ari bagya dunia jeung akhirat teh hirup urang di dunia senang balik ke akhirat salah salamet eta bagya dunia jeung akhirat. Kumaha lamun kieu upama aya nu kieu ye nya he ieu pamaning mending mana mending jag teu boga duit mending gering ripuh loba duitna jawab. Ai mending jag loba duit mah itu teh mah lain ge nu kitu mah milih nu kitu mah bener teh lain milih nu kitu mah sakali deui mending mana mending jag teu boga duit mending gering ripuh loba duit jawab. Ceuk sim kuring mah eueuh piliheun eueuh atuh rek pilih di mana geura aya loba duitna gering ripuh aya jag teu gablek duit bener teu pan ari jag bari loba duit mah ngeunah teh ngeunah teu gegeleyengan sabab awakna jag duitna loba gegeleyengan pamajikan kemal hiji 2 3 4 da loba duitna nya teh bangsa lalaki nu teu bogeun pamajikan 2 3 keur hiji-hiji ieu bogan duit eta nu ngomong loba duit teh teu boga da pamajikan ge hiji teh nya jeleuyeun moal hayang dengekeun ngaji kos kieu jelema loba duit awakna sehat ka mana komo malam minggu kieu ka mana tuh ka puncak tepi ka macet jalan ka puncak rek naon jor ka puncak rek ngaradon kiih di puncak da urang di lamun hek loba duitna sigana moal hayang ngadekeun ngaji we hake teh mantok ka puncak ka ditu rek ngadon kiih geuning cenah di dari ieu araya teu daekeun ka puncak meureun we ieu kabeh jelema teu barogaeun apalnya apal teu bageureun duit sak lamun loba duit mah dan tapi kana ngomong kurang Jakarta cek kurang Jakarta banjir di Jakarta ini air kiriman dari Bogor memang iya betul ini air dari Bogor cuman siapan kali di puncak banjirna mantong ke Jakarta lepok cocok sia kadinya nya tak gitu balasan taina mah cek sim kuring ieu eueuh piliheun aya jag teu boga duit aya loba duit gering ripuh eta eueuh piliheun keur naon loba duit ge awakna gering moal bisa ngagunakeun duit bener teu dan nu ripuh lamun gering ripuh mah lain hayang loba duit hayang naon hayang cager eta bae cenah duitna pake neangan cager leuheung mun cagerna kapangih duit aya keneh nu suwe mah duit ludes cager teu kapangih suwe eta mah nya tak cem sim kuring cek sim kuring maning keneh meuning jag teu boga eta naon sababna engke ku sabab jag bisa neangan tuh kaharti ayeuna nya kajen teu boga duit teh nu penting asa jag modalna engke ku sabab jag bisa neangan duit ketika rame di kebon di sawah sababna jag keur neangan rame tuh di pasar sababna jag keur neangan rame di toko tuh di Cigombong sababna jag keur neangan rame tuh di mana kantor rame di desa di kabupaten rame kantor sababna jag keur neangan duit rame mau balik unggal penting komo bulan mulut mah eta teh sababna jag keur neangan lain tamah pilihan hiji tamah pisahkeun hiji lain keur neangan duit tamah lain
keur naon atuh keur nyumponan onangan panitia tamalineangan duit tamah keur nyumponan onangan panitia ceng panitia pemaulid di dia ngonang simkuring ngonang kori ngonang mubalik rakyat kabeh aya aparat aya sararea aya teu datang mubalikna haneueuh moal asa teu jadi muludan ge lantaran mubalikna teu datang betul tanu mah tak kuring mah datang ka dieu selaku mubalik lain rek neangan duit tapi rek ngabungahkeun panitia bungah panitia lantaran mubalik datang betul bungahkeun panitia dalina bungah panitia rek ti kabungahkeun panitia tapi ka diheulakeun sim kuring ge ngaji di dieu saking gubungan ongkos sim kuring arek berangkat ka Gunung Putri ayeuna teh nya cara geuning kata sok dibere eta mah dibere lain maya cokot dibere mah halal pira ku kudu gelut jeung nu mere betul cokot bere halal dasar aya ge hayang dibere hayang arek saha nu merena hayo eueuh nu merena nya tah cokot we cenah geuning eta sok dibere kitu nya lain mayar eta mah edan di kiai ngaji hayang dibayar edan kiai hayang dibayar jawab edan ngan aya nu leuwih edan manggil kiai teu mayar leuwih goblok teu mah aduh wala sadare innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja yang ngaji mudah-mudahan pawasan sim goreng sadaya bari sakedap mudah sing manfaat dunia sing akhirat amin rubina sakitu baihanallahu wa ikum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.